Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Febrianti Dewi Lestari ti 11 MIPA 5. Alhamdulillah wa syukru ni'amillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ibu pangajen basa Sunda hormateun simkuring sareng rerencangan sadaya anu ku simkuring dipika meumeut. Langkung ti payun mangga urang manjatkeun rasa syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran nikmat sareng hidayahna dugikeun urang sadaya tiasa papunglawung patepang rarai dina ieu kasempatan anu sakieu mulyana. Mugia Allah Subhanahu wa taala tetep masihkeun pitulung sareng hidayahna ka urang sadaya. Dugi ka urang tiasa kenging hikmah sareng mangpaatna tina pamaksadan ieu biantara. Dina kasempatan ieu simkuring bade medar perkawis utamina moral sareng akhlak. Sagala masalah anu aya di zaman ayeuna pinuh ku karaksakan sareng kahancuran moral akhlak. Jalmi ngarasa reueus upami tiasa nurutan budaya barat, boh tina gaya hirupna atanapi pola pikirna. Hariwangna henteu sakedik generasi Islam anu dikawasa ku gaya hidup budaya barat. Aranjeuna ngajantengkeun nilai-nilai barat teh jadi standar moral sareng akhlak aranjeuna. Sementara ti eta, akhlak Islam teh tambah deungeun, reujeng berat kanggo dipraktekkeun di lingkungan masyarakat. Agama sareng etika moral teh mangrupakeun dua hal anu teu tiasa dipisahkeun. Sabab sadaya agama nempatkeun etika moral janten misi utamina. Kusabab ti eta, pangajaran etika moral sareng akhlak teh teu tiasa dipisahkeun sareng pangajaran agama. Akhlak sareng moral sacara umum sami, nyaeta ajaran ngeunaan hade gorengna tingkah laku manusa dina hubungan ka Allah, hubungan sareng sasama manusa, sareng hubungan sareng alam. Anu ngabedakeun hiji hal anu sanes mangrupikeun dadasar atanapi ukuran hade sareng goreng hade. Akhlak mangrupikeun paripolah manusa anu kalebet sifat alus sareng goreng tina tingkah laku manusa anu mangrupakeun ukuran tradisi anu aya dina hiji komunitas. Sedengkeun moral mangrupakeun ajaran anu ngabahas ngeunaan hade sareng goreng anu ukuranna wahyu Gusti sacara luas. Numutkeun ka Ibnu Miskawayh, akhlak mangrupikeun kaayaan jiwa hiji anu ngadorong aranjeuna ngalaksanakeun perbuatan tanpa kedah mikiran akal. Anggepan umum anu parantos aya sareng unggul nganggap yen moral manusa ngan ukur aya hubungan sareng hubungan antara manusa sanajan moralna sacara standar ukur atanapi indikasi hubungan paripolah manusa sareng manusa sanes sareng hubunganna. Oke, paripolah manusia sareng Gusti. Anu penting nyaeta posisi moralitas dina Islam. Yen Al-Qur'an henteu ngan ukur ngandung ayat-ayat khusus ngeunaan moral, tapi sok ngahubungkeun ayat-ayat anu ngabahas hukum ngeunaan masalah-masalah moral di akhir ayat. Atikan moral penting pisan di kalangan rumaja, sabab rumaja mangrupikeun sumber daya manusia dina waktosna. Indonesia ayeuna ngalaman krisis moral, khususna di antara rumaja. Siga seueur perbuatan maksiat anu dilakukeun ku nonoman, alatan etika moral diharapkeun pikeun ningkatkeun moral rumaja ayeuna. Atikan moral ngagaduhan seueur kauntungan, khususna pikeun nonoman. Akhlak anu pangheulana tiasa bertindak salaku pananda kualitas diri. Batur anu ngagaduhan akhlak anu sae tuluy eta jalma oge bakal katelah oge jalma anu alus. Kusabab jalma-jalma moral anu alus bakal salawasna ngalakukeun hade tanpa kantos ngalanggar norma-norma anu aya di masyarakat. Kadua, kalayan moral urang tiasa ngontrol diri urang sorangan. Batur anu ngagaduhan akhlak anu sae bakal tiasa ngontrol dina sagala rupa pangaruh sareng ancaman anu ngagaduhan pangaruh negatif ka dirina. Anu katilu,
Moral janten cara hidup pikeun unggal manusa. Dina kahirupan ieu seueur anu positif sareng negatif. Kukituna urang peryogi pedoman atanapi pedoman dina kahirupan ieu. Kukituna sagala tindakan anu urang lakukeun saluyu sareng nilai-nilai anu aya dina kahirupan sosial. Ibu pangajen anu dipikah hormat, rupina mung sakitu mugia naon anu dipedar ku simkuring sing aya mangpaatna. Sakitu anu kapihatur bilih aya anu kirang merenah langkung saur bahe carek neda di hapunten. Saninten buah saninten dibawa ka parapatan. Hapunten abdi hapunten bilih seueur kalepatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.